Sabaraha Yusuf biane enak. Ayah 70 langkung. Ma 12. jadi 12. Nya 12. Dah lugu lah. Wargi tong hilapnya like, subscribe, sareng komen, pencet weh loncengna. Wargi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, tepang deui sareng Mang Ai channel. Mudah-mudahan wargi sadayana sehat sadayana nya. Aya dina kawilujengan. Dina pintonan anu ayeuna video-video Mang Aji baris midangkeun kebiasaan urang lemur. Seperti kumaha urang lemur teh ngobrolna, tuangna, cara nyariosna gitunya urang luar. Di antawisna Mang Aji tepang sareng sabaraha jalmi keras aya pagundeman. Aya pagundeman dan memang urang Sunda mah resep heureuy atau napi ocon sempal guyon. Lamun teu aya ocon, aya heureuy, aya sempal guyon, aya naon deui banyol, bahasana atas opat teh. Di antara eta teh kebiasaan atau napi karakter tabeat urang Sunda lamun teu di selapan ku heureuy teh teu afdol gitu. Margi urang Sunda mah di antawisna teh seueur banyol ramah bager pokona mah Sunda mah mantep memang enggak wilujeng nyakseni nya simkuring pendak sareng sabaraha jalmi upami wargi kitu nya ninggal ieu video nyalah lucu gitunya pernah bahasa Sunda memang lucu, bahasa Sunda mah lucu pisan seueur pikasiereunana kitu oge jalmina gitu nya mangga sakseni pidangan simkuring tepang sareng ibu-ibu sareng bapak-bapak anu pikasiereun pokona mah Ya dan hadieu ani sih hadugar kamari teh yang biani cenah toh pangayuman teh ya hadieu ngobrol jeung abi kan iya video ai nyaan ka abdi teu ata teu apal lak deui. Gusti nu Ya tidak pamemen. oh nya abdi mah moal hilap atuh Ada di mah hilap dah. Da ieu naon teh lang. ai baheula mah da geulis Nyai lagi gelis dah lagi. boro abdi teh sia dibejakeun ka Mang Umen di anjing dibonceng batu dibonceng berondong Jaga. boro amok atuh mangamokkeun Mang Umen Tamun pedak oge dah. boro si teh ieu ka Mang Umen rek dikieulkeun Mang Umen geus ah ca ani teh geus ah kitu ningan kitu main backstreet aduh nya adi micalung bu abdi teh pernah jeung eta bi ani teh binga Atuh da di mah ieu atuhnya dudu di ditu mah. Ali teh osok di Paraban, abdi teh Di Paraban nya lamun bebekalan teh jeung di mama osok dibekalan eta ningan jeung naon goreng kacang nya alah nya biani sabaraha Yusuf biani enak Aya 70 langkung. langkung 70 nya pasti atuh Langkung atuh sok geura abdi nikah teh tahun 15 tahun, tahun 15. genep 2. Aya 15 tahunnya abdi. nikah teh Nya 15 tahun nikah teh. Nikah teh. Kang Umen teh sabaraha tahun dah Yuswana harita waktu sarita Pas nikah kami 20 Nya. tahun. oh berarti selisih 5 tahun anu kahiji teh kan saha aminnya Amin. Amin. Anu apa necikana mah maot di ditu di kepan. mana Di Cibalontor teh. ada abi mah teu apal atuh Ada etna gaduh meureun heula. can ngagacrok abi mah nya Nya, can ka alam dunia can, Oh, gitu. nya. Jadi nu pangageungna teh sanes amin Sanes amin mah kadua. amin mah kadua Nya. katilu dodo Doa seueun nya ka tadi mah. opat nyi mama Nya, kalima ani nani 7. tah kagenep
Teu apal abi. Anak sareng endin. Jadi sabaraha hiji atuh budak teh? Abdi budak teh sabariji nu aya teh 7 nya. Tujuh nu aya. Anu teu aya teh 5. Abdi mah seueur atuh. 7 sareng 5. 12. Jadi 12. Nya 12. Hey. Dah. Dah makankeun abdi mah lo. Tapi ari ngaku ka abi dengan osok di KB. Hah? Abi di KB tapi anaknya 12. Manya ya KB 12 dan Abdi kabehnya. Diri KB kini sabaraha taun, kini 11 tahun. Kini sabaraha taun di KB Tos di KB teh aya deui. Aya nya kan bungsu. Tah ieu teh namina teh bibit unggul. Bibit unggul. Batur mah hayang gaduh hiji oge geuningan meuni wah beak sawah beak imah atuh. Abdi mah meuni daras atuh dalit keneh adian. Nya. Men. Berarti eta Kang Umena hebatnya. 2 tahun hiji nih. So api-api teh kadengar ngomongkeun Kang Umennya. Ari anu keur kasmaran. Ngomongkeun Kang Umen, demi kampung we, ari boga nu anyar mah Gusti nu agung. Alah, teu Mau dah tuh. Masih Kado Umen tadi video keur diturunkeunana alah sia. Kajang jauh ka imah ka ditu nurunkeun mantak naon lamun di ditu hareup imah ame katohian. nya nya. Nya, lamun teu aya eper mah. Ani cing damang cing sehatnya. Panjang yuswa bari sehat. Aduh nya anak tuh ieu mah naon abdi mah kaasuh atuh ieu mah. Gitu. Di anin teh. Abdi awas we. Sanaos anjeunna rada hilap-hilap oge nya. Nya. Da atuh tos kieu mah nya atas patarenggang mah nya da jeung dulur oge di dinya. Tapi sehat bi anin mah nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atuh ari Kang Umen sehat? Alhamdulillah ayeuna ge kaserang bener ini. Ka Serang? Wah, hebatnya an. Da udur lah pengen 2 minggu yen cangkeng. Lain cangkeng. Wah, atuh meureun atuh geus kolot mah cing rada reureuhan atuh. Pugu. Betul iya. Lain na urut naon atuh eta meuni nyeri cangkeng. Bet abi Biasa we tuh. Da macul enggak usik piraku hantam mah nyeri cangkeng. Kayak ini. Terus gitu we beneran kolot mah. Teu mungkin atuh ari macul mah tuh batur oge keur maracul ning. Biasa we teh nyeri cangkeng. Abi mah curiga itu oge ari eta mah sok we kitu. Lain, meureunana ari geus rada kolot ki rada reureuh nya. Naon. Nya reureuh. Nya. Nya atuh rek naon deui lah reureuh we. Tapi moal ieu deui moal boga anak deui meureun nya ayeuna mah. Mau ada udah geus kolot atau Hah? udah geus kolot mah nya udah geus saep. Nya bener geus kolot 70 ayam bener 75 mah nya. S12 mah. Nya eta aki oge itu geus 78. Abdi mah 74 Mang Umen teh 78. 78. Alhamdulillahnya tiasa Alhamdulillah. Tapi Abi meninggal bianin mah asa 17 we abi mah. Abi mah. Geus kolotnya sedek oge. 17 abi kaling lah teh eta teh. Biani lain sih teh. Lamun biani teh mungkin sing teh pasti usiana teh 70 tahunan. Iya. Ari ieu mah meuni asa 17 bade jeung dibonceng. Biani aduh. Jadi moal terus dilaporkeun nya itu nya. Sing naon coba. Aya nu tadi lain ka Bogor lain. Lain Sok sumpah demi naon. Ke mana? Ka Pergo aduh biani. Ampun. Alhamdulillah gitu lamun sasabaannya lamun di jalan teh. Ke. Ma bade ka mana? Abdi bade ka dinya. Nya jag. Ka suka. Bianin, ari abi saha ngaran Duh sok. ka saha teh ayi teh sana. Oh nya geuning emut kene Allahu Akbar. Nuhun Bianin. Nuhun emut kene ka abdi. Aduh. Alah. Ada ayi teh segala eta mah nileut. di kayu mah caket gitu. Paket pagedeng-gedeng. Pagedeng-gedeng. Antel bumi. Antel temok atuh. Kapan anu abi ge nya da digalesnya aku. Da ibu emut abdi lamun gudang sare ngompo sok atuh biani kieu abdi mah. Iya katen biani ngompo. Atuh da antel bumi atuh karinga ieu we gitu. Sok ngahaja kana deket eta teras biani kieu. Engget abdi nya nah nya. Aduh.
Ada, aduh saya ingat abi mah ayi teh da di begang jangkungnya. Jangkung. Ari ayeuna kumaha? Anu mah digenut. Genut. Ya, gitu. Ari kasepna kumaha kasepna? Aduh nya ari geus kieu mah beda deui atuh. Beda deui nya. Tapi ari kasep mah kudu diakunya. Nya, Jang ayeuna teh jadi kasep cenah ayeuna mah geuning. Baheula mah pan saludihnya. Baheula mah. Aduh. Nya ari abi aneh teu dirobah nami. Anger we. Sugan ayeuna mah geus kaki kadinakeun usum Sahrini ganti Sahrini sugan. Jadi mati. Teu, atanapi jadi atanapi jadi Andin sugan. Ata Mang Umen jadi Aldebaran. Kitosna. Iya. Jadi abi mun neangan ke lembur teh ari bumi Nabi Anin paling mana? Teu aya. Upami bumi Andin paling mana? Oh iya. Arapaleun can gentok can. Can. Alah. Ya bener. Tong-tong amak abi teh bunga itu. Teh, adi mah dasar kitu wae, umur adi mah. Kamana adi jika adinya ge kakada tuanya. Nah, cenah ari aya Anis, cenah ari kadieu teh meuni abehna abi sok diungahan sadayan ka ditu teh ka kada tuan teh. Ari ieu cenah nu deukeut irusnya adi abi. Tara ulin ka dinya ting teh sasak ka mana. Ari bi aneh aslina urang mana? Urang dieu. Urang kadatuannya aslina teh. Nya, ieu Ari Kang Umen Cihanyir, Kang Umen. Cihanyirnya. Oh, jadi meureun Indo budakna teh. Indo. Turunan Cihanyir jeung turunan kadatuan. Atuh jadi Indo meureunannya. Indonesia. Kemudian ada Cihanyir. Eta lamun abi nganyangka itu mau disasa. Aguna itu mah nya di ieu we atuh mun nya tadi aku mah. Anda abi mah atuh meureun ayeuna ka ditu atuh. lamun kabi aneh teh abi mah nanakeun sonokeun bae rek mawa. Suguh mah nah, da wajar ka kolotnya. Ka ditu. Sugan ngajingjing eta roti sugan ka kolot mah wajar pisan. Nya ka ditu nya peranan atuh eta dinya. Bumi teh nu eta keneh anggar nu ti payun. Anu ieu we payunan masjid. Nu ngajajar di dinya. Nya pandodo payun masjid teh. Nya. Dodo eta. Apa deui? Sareng dodo abdi mah di dinya. Ngalingkuh ngajajar. Oh nyangkeun oke lah. Nya atuh ka ditu atuh. Puguh sono abi ge hayang penak jeung putra-putra bi anin teh. Nya ari geus kieu mah sarono komo pan adi jeung lanceuk abdi geus areuweuh geus maraot. Usep maut. Neng Dewi maut. Neng Dewi. Tuh, apa? Nya, mantap oke. Jadi abi teh diasup abi aduh. Jadi abi teh sok sarono ka sepuh-sepuh atau nampi ke zaman ka abi teh sok sarono. Geus kieu mah nya. Komo anu penak jeung bi ani aduh abi teh meuni asa mangi congcot nya. Abi teh ya jadi cara ieu aya cing teh anu putra pamemetes cing teh. Sok ngalangkung bikin cing teh da sok bikitan. Baheula galaknya baheula mah. Alah. Aduh bi anin. Eta nepi ka dapurna didog-dog tah. Nya didog-dog sambil dikocekeun jeung sangu teh dikitu diramesnya. Alah eta buatan bi ani. Nepi ka akhirat teh moal poho eta cigana nya. Sangu haneut. Make eta jeung asin sepat dirawu diramet kieu tah. Jeung sambal tarasinya. Aduh. Baheula mah lain make piring, make naon? Ciga dina seng teh nya. Ceani cing panjang yuswa bari sehat. Ka para wargi sadayana hatur nuhun tos nongton video simkuring. Mangga diantos wae video pidangan simkuring salajengna.